Gade, lai gade mangan sakadar jadi kekuatan hungkul, minjem duit supaya percaya tang motor gade anak teu menang dipake kudu ngagade. Ieu bapak ngejujur bae dipake bae kan riba. Kumaha aja bayu? Eta teh terus muamalah nu kos. Kudu teh makan ya gade. Gade teh eta teh kekuatan hungkul, minjem duit berit. Pinjam 10 juta, tah borna motor, datang ke iraya 3 bulan, aya waktu, datang ke 3 bulan tidak bisa bayar, motor lah jadi jaminan, jual, setelah dijual, sebarang duit hargana 12 juta, pulangkan lu 2 juta, copot lu 10 juta, ternyata ada 8 juta, masih buka hutang 2 juta, ngomong mah ngaji, nginaan prakteknya, waduh mengkonon ge. Rese. Ya Allah, ibu amalah. Ini kumaha coba ya tarkimasi ittaqullah. Moal kebal urang hirup di alam dunia. Moal kebal urang hirup di alam dunia. Isuk bakal kabeh asup ka barzah, bakal ditanya segala rupa politikna, ekonomina, budayana. Muamalah kabeh bakal ditanya. Siap tanggung jawab. Naon nu dilakukeun ku urang kudu dipertanggungjawab. Itu sieun gitu. Ittaqullah. Sing sieun gaul.